Nudi anti di kamari Nudi dago di bareto ayeuna parantos jongo tos jongo bisi kasamaran tinggal nepangkeun ka pangersa Bapak Karmen kali Ibu Sarina anu tikeresek sumur gintu ke ieu kapalih dia ka pangersa Bapak Haji Dayat Walam kali ingkang garwana Ibu Hajah Neli Rasteli nepangkeun kumaha ieu teh ku sabab si Jalu geus aya di dieu si Kasep geus aya di dieu jeung nu geulis geus aya di dieu cing urang singlarkeun ku uang supaya mulus rahayu berkah selamat geus aduh cek ayeuna rek saduk heula ka Gusti Nu Maha Suci mudah-mudahan cunduk di demukna teh sing lulus banglus berkah selamat urang raja heula raja selamat ampun nada paralun ka Gusti Nu Maha ampun nada paralun ka Gusti Nu Maha Agung kawit jisimna dawidi ka Allah Rabbul Ijati sangkan ngabalabar jembar Nun Gusti Nu Maha Agung ayeuna urang istighfar ka Gusti Nu Maha Agung astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim cik sugan mangihan nini tadi teh bareng dangdan ti janari jeung Kang kaul heula gitu heula hei para biaka alah mujair mundur mujair mundur jang Yadi rek kaul heula ka Bapak Haji Hidayat bener gitu mujair mundur di sana ke kota Bandung namana api mau ada teh batita giur nembrakeun rasa bunga mujair mundur di sana seperti diomong hati seperti malam aduh mujair mundur dibantu kan sikap pundung
di hari ngewa kunaon sosial aja teh bingung. Aduh, mencair mundur dibantu ngaku tak sebang tapi bang seperti bingung. Tapi aki-aki lain Nawi ya dalakan kami joget Ele itu baca api aduh bangsa dengan di panggilan. aduh iya aya naon aki meureunnya iya sia iya maneh naonan ka dieu iya Gusti iya anu agung hari dangdan bareng Siati Janari ari ayeuna ninggalkeun kami iya salah kita rek usaha iya Usaha abdi model. jadi rek manggung Bapak Haji Hidayat ayeuna teh hajat cicing di imah awewe mah iya sia Hanas beungaran teu meunang manggung teh iya dibayar ku Bapak Haji Hidayat iya bujal tong ka mana wae dangdan teh nu bener iya aduh astagfirullahaladzim iya ulang panggil heula ka panganten aduh tinggal salaman aduh sia kami menang dangdan saja karena kamu Gusti ayo Cingelik ngurus studio aki ngurus studio jadi Cingelik ya mata ku buka pemajikan dua teh bangga Gusti do aku geus dia nafsu teh gede-gede teh eta di mana sih awewe nemplung gitu kosong sapi ya sia nyebut templung ka kami kieu ge kami pada 20 kat kene gimana merangsang na ampun aing mau sanggup aduh dia salaki kusudi siang kusudi naonan ka dieu ieu naon ka sabar tahan aduh alah Gusti sampai geus deh tong pasara ka dia aduh tomat aduh halo aduh alhamdulillah Gusti koco aduh puas biasa aduh iya teu pukul-pukul mati kembak ieu naon usul naon salahna ti kembak naon kumaha iya sia meureunnya ayeuna mah habis manis sepah dibuang pas dibuang ari baheula mah kami keur jadi artis ya maneh teh mendingan lengket ka kami teh coba lamun
mau masih ngora bisa teu nyinden bisa henteu nyinen mah ya bisi teu percaya ieu teh almarhumah Mama Nur. Mama saha? Mama Nur coba sok dites ku salaki dites ku salaki. Lagu alah Gusti Agung. Lagu naon atuh cenah ieu teh? Laguna lagu baheula atau lagu nu ayeuna? Lagu saya Sumirat coba Cahya Sumirat. Ya mah bisa itu rasa kabungakeun bae palas-palas ke Mang Dede. Iya mah balik-balikan nyeri ku salakikeun bae antep salaki peot kieu. Oh, geradar. Sok ini. Paingan hatuh paing. Halus ya suarana mah. Gas, halus. Geus beurang jeung sound systemna teu nyambung, ieu teh ieu jep-jepan. Ngabageakeun ke panganten. Yo. Akur heula akur sasalaman